Atur nuhun ka pangresa Ketua Pimpinan Cabang Kali Taskil anu dana dia ngarekomendasi simkuring Mbah Dodong kanggo sakedik maringan tausiah anu maneh nyata ngawangkong di Mbah Dodong di bahasan teh. Bebas kayak itu gede naroskeun naon ka simkuring potong di jalan mangga. Ustaz kene naroskeun kitu bakal kitu pasti. Mangga sebenarnya patarosanana hiji we cenah mun atuh saya. Nanti patarosan kene naroskeun atas dolar mangga. Iman rahimahullah serta ajan ngajeng kanggo menghemat waktu ulang tutup kedua saja simkuring naros cerita ibunya khususnya. Nah, bapak-bapak mah nyisi aja kan. Lindungi bagi sini pendidikan teh. Nyarisi gitu. Mustami mah hebat mah pan. Memang dibahas keserang. Naon dibahas. Ini ide tegas hasil. Ngaji dia mah kudu hasil. Mau galak teh ka salaki teh. Ayo we abring-abringan ngaji balik harti kene teh diterangkeun cenah saja. Anggar we kitu. Mending lari pagi. Olahraga anu haram dilakukan tengah penting teh dari pagi kan bisa. Judulna paminten gaya judulan. Bebas fungsi kuring. Jadi sok nantang-nantang ame ceramah teh. Mangga geuning ibu kauman tema, bapak kauman judul ka mesin kuring ayeuna ulang kuringkeun. Di mana yang balik anu nantang-nantang kitu sok bu. Teu aya. Nahan kijang nantang kitu, ieu teh keur nerangkeun sim kuring teguh pendirian istiqomah. Senajan jodoh kan masih tema itu udah mali amat ini gitu istiqomah ngaranna pangintun paminanggawa tema mah kila retorika cerdas Ibnu Abbas eta judul atau nabi tema kamu dan kaina urang boga tokoh sahabat anu diidolakan sakumna para ahli tafsir sabada nafsirkeun ayat sanajan ka mana muih ka majigna akhirna balik di ka Ibnu Abbas numawi Ibnu Abbas gaduh kelar kawit nikmat terjemahan sehebat-hebat penerjemah daya pang hebatna nerjemahkeun nafsirkeun Al-Qur'an adabi Ibnu Abbas. Oke. Ta'lim takwil sehebat-hebat penakwil Al-Qur'an. Jadi dina ngamaknaan ayat urang dimenangkeun dina 3 cara pola pemaknaan. Nu kahiji salila kaharti ku tarjamah harfi tarjamahkeun amalkeun. Tapi teu sakabeh ayat ujug-ujug kaharti. Maka perlu penafsiran kamana jigna pasdul lafzi ala niyatil lafzi Allah ngadawuh diksi hiji ayat teh kamana ieu teh jigna can karunya jalan mengerti lahir definisi kaidah usul pasdul lafzi ala niyatil lafzi langkung tafsir deui takwil mah sakapeung tafsir teu cukup ku tafsir tapi perlu bandingan-bandingan contoh-contoh anu konkret dagang tafsir takwil anu hebat di Ibnu Abbas bisa dengan gelar-gelar anu tadi Al-Hibrul Bahri lautan tinta ta'lim ta'wil jago nakwil. Oke, sehebat-hebat penerjemah oke ngagaduhan sifat-sifat dikawit roki qatul qaul lemah lembut hati linatun tibaatun wager tabiatna bisbubuni al-fiqhu tafaqquh fiddin oke boga anu hiji teu kabeh jalma boga naon al-hikmah the big thinking jiwa besar. Menawi Ibnu Abbas tinuju bolon kene terus kene gelar pemuda tua kiai umat. Salam ka mana? Sanajan umur bolong tapi dihadirkan di setiap musyawarah. Setiap ide jeung gagasan hampir terfungsi ditolak. Nerangkeun al-hikmah. Jadi aya anu kolot tenoyod, itu kolot tokroh-tokroh tapi sifat boboloneun. Aya oge anu najan umurna masih kene mora tapi pola pikirna kehareup leuwih ti dewasa leuwih ti kolot. Lain dimaksud al-hikmah deui lengkap. Tingawit disiplin ilmu deui kamuruah aya di Ibnu Abbas. Aya hiji pertanyaan terfungsi kajawab ku Ibnu Abbas. Tanya nu simkuring kakaji. Jadi teu meunang urang teu ngajawab hiji pertanyaan, urang kudu ngajawab sakumaha sulitna pertanyaan kudu kajawab. Eta mah etika di kalangan retoris. Di kalangan mubalik gimana tuh ngajawab pertanyaan sakumaha sulitna sok ibu bari naros kenapa sih kuring nah ayo sabina tenang gitu sakumaha sulitna dijawab si kuring ayo rencana haji maka nantang si kuring rek nanya ke naon pek
teu aya nu teu kajawab pertanyaan anu diajarkeun ka simkuring sabab jawaban simkuring mah andalanana jempe. Jempe itu bagian tina jawaban tadi ulah maksakeun maneh untuk kajawab mah deum teu dipaksa. Enten sareng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mah dina logika anu tajam jelema sakali ngarti nalika dijawab ku hiji jawaban anu teu aya jawaban eta teh di sahabat-sahabat Anbiya. Nah, jadi di antara anu nyongcolang tina kaidah cerdasna Ibnu Abbas, retorika cerdasna Ibnu Abbas teh mampu ngajawab pertanyaan sakumaha sulitna pertanyaan. Kang urang cerdas kumaha? Sok simkuring gaduh hiji we heula. Cerdas kang urang mah mampu nyiptakeun perkara anu biasa jadi luar biasa. Eta takwilna. Anu sakumaha rumitna jadi teu rumit. Bisa menyederhanakan sesuatu yang tidak sederhana. Hirup di jamiah teh ulah wujuduhu ka agamihi. Ayatna teh sawajen eueuh. Teu kudu hebat di jamaah di jamiah mah nu penting mah urang ulah butut kitu we. Teu perlu hade lah. Ngan urang ulah butut sederhana. Aya eueuh ge eueuh bedana. Artinya urang teu perlu aya di dinya. Tapi sakalian urang eueuh jelema nepi ka kekeleuwehan. Butuh harga diri. Wangsul ka Ibnu Abbas. Nah, lain ngan sakadar ngandalkeun kecerdasan anu ditataan tadi, gelar-gelar anu tadi, al-hibrul bahri, lautan tinta, ta'limut ta'wil jago nakwilkeun ayat, jago nafsirkeun ayat, oke muruah jeung sifat-sifat Ibnu Abbas anu tadi, raqiqatul qalbi, lemah lembut hatena, linah tibaah, bagir tabiatna, al-fiqhu, cerdas, tapaku fiddin, oke, mulai al-hikmah, berjiwa besar, berpenungan, cekurang bahasa orang jiwa besar. Orang memboga konsep gagasan hade di jamiah, kurang rasaan dibawa kena rapat yang mulai menolak, nah, teh rapat hoghag, gunung catur, dakwah nu make gagasan urang teh catetet beli les masak teu dihargaan cenah padahal kurang kumaha keur musyawarah atuh teu musyawarah rek nganalkeun gagasan urang hayang di alam kusasaha tah eta pentingna musyawarah teh nalika urang taat serta urang sabenerna teu kudu taat kana keputusan sampai satuju jeung nurani aya pasalahan di ketua PC ge pan kahayangna mengajang ilok murang maring misahkeun maneh tong salatan kan kade nu kitu. Jadi maksudnya bakatku kasar. Leuwih kasar kan eta. Jadi kudu dikasaran. Jelema anu beli punung misahkeun maneh ngajangilek lantaran aya katepanu juga ketua tuluy urang maring kasar keneh beli tibatan tadi salatan. Kurang keneh kudu nama sebab geus kaugar beugeran jamiah kartu anggota kawan sih. Ibati iman rahimakumullah. Jadi kebiasaan orang nalika orang beli unung di jamiah tak teh penyakit sangat mematikan. Lebih ka ilaha wae teh jelema moal dewasa kitu kan. Moal. Matak tong salatan teh nya maksad tanda petik nya maksad sing aya kasireun. Dan Nabi dia gitu. Ibnu Abbas bakal meninggalkan hal-hal sarupa kitu dina retorika cerdasna. Jadi terletak nerjamahkeun teh. Hadis anu nerangkeun ngeunaan jelema anu deukeut ka masjid tuluy teu daek salat berjamaah duruk imahna kitu kan? Tuluy urang teh diduruk sami doraka urang. Itu mah teu. Naik gitu kan ngaduruk neraka lamun teu ngaduruk ya jadi anu kadenge kitu ku cetil teh tapi anu kaharti lain beda deui hunna libasul lakum wa antum libasul lahun awewe teh pakaian ke lalaki pon kitu deui lalaki pakaian ke awewe sing tutupan
Lamun ibu ngaji bapak henteu ngawe bilang mana ya? Urang nu hadir teh salaki teu kungsi ka ajak pamajikan naon anak teu kungsi ka ajak. Nulung teh sorangan. Salaki mah ka mana? Tetapi sebaliknya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Terus itu tutupan. Kamu kau bilang kata. Teh bayaran ti Allah di surgaeun daripada dibayar kontan ayeuna. Mata tong hayang kontan. Lamun urang nganapahkeun harta. Alternatif ya Allah. Hiji 10, hiji 100, sampai hiji 700. Surga anu pangluhurna anu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Asup surga tanpa hisab. Teu hisab heula eta mah. Oh, ngalejek we Gusti abdi hisab lah tong loba pamola. Ya teh anu nganapahkeun harta besar itu nya pesantren mohon hisab atuh Gusti. Sebillah. Pembala-bala njung ka surga. Mending keneh ditekeun dengek di timang atau tungkak pungting tahun ke neraka. Kata Nabi mending kan dia ampun Gusti ka surga pilih bagaimana tuh mending istidraj. Kata Nabi mending edeng siga nu heueuh ampun Gusti naon karapatan abdi tong ampun ka surga. Ayo sok uduk ka surga sa neraka. Nah, apan kita disayagian bidadari di surga teh anu teu udut 5000 ibu. Dan liatanana di surga teh nalika bidadari ngaleng tuluy cek bisa. Dipanggilkeun. Nya maksudnya pun bojo anu mimpinan kita pun 70, Pak. Si bapak teh 70 miliar dari surga teh. Utay. Ari kabila dari utay. Nya gaya nawe lageng. Lageng terus opat-opat mah kalian lieur tuh. Anu gaduh bojo opat kabehana minum racun. San salah lu. Carogena pemajikanna. Nya, Pak. Mata disalahkan kalau salah mah urang bener geus. Kita nu kahiji pamajikan teh nginum racun, nu kadua nginum racun, nu katilu nginum racun, nu kaopat mah dicekek ku salakina sabab mau nginum racun. Dari tadi pengalaman mah dicekek kabeh gitu. Tiba-tiba rahimakumullah janji-janji Allah Pak. Manja bihasanati falahu asyru amsalha. Nyiptakeun hiji kahadean 10 kontan. Kontan mah masuk kehendak Gusti Allah da ngawadul. Gusti Allah meyakin bakal ngabulkeun naon paminta urang, pamunut urang. Asal nah teh digantian wae nya tak mungeun di mereka anu nanyakeun kitu teh Allah. Mata pun tanya teh jempling we. Nah da bima ikhlas, manya ikhlas ngomong jempling. Siga anu sieun ria kan ria Pak hukumna. Abdi mah infak teh ulah disebutkeun sieun ria sidik nu kitu nu biar. Manya sieun ria ku jelema rek dibejakeun rek henteu da urusana vertikal urang sareng Allah. Bejakeun hiji waktu mah marah batur ikhlas seperti urang baik ngabejakeun anu ikhlas. Jempling we wah umat mah kade hamba Allah we Pak Udin mending ngomong. Ikhlas kitu ini. Awan seueun nganapkahkeun harta terus zikir ka Allah dina bentuk ibadah, bentuk aplikasi dina asal urang zikir ka Allah ku lisan tuluy ditingkatkeun kana ibadah secara umum, secara khusus urang nyiptakeun amal unggulan anu tadi teh yang ciri cerdas anu kungsi diciptakeun ku Ibnu Abbas. Teu fungsi ngajawab pertanyaan nepi ka teu kajawab. Tah urang nyiptakeun perkara anu biasa jadi luar biasa bagian tina kacerdasan urang. Batur mah teu mampu kitu teh. Tapi nah urang mampu. Teu bisaeun. Rata-rata mah tapi nah urang mah kejeun bisa. Cerdas artina. Bila mun robah lebet surgana kunaon lain perang. Dawam bodoh kira-kira da sarega sok bodoh biasa. Tapi mah kejeun dileuwihan. Kadene ketoprak tarumpahna di surga. Ku Nabi itu rekomendasi ti Nabi tina naon? Leuteung wudu
angkat ka mana wae teu kungsi batal wudu ditambah ku salat rawatib. Urang kitu. Urang mah pira jadi henteu. Lamun cenah naon geus anggap enteng. Da lamunnya enteng mah sahabat kabeh pasti asup surgana ku wudu. Buktina siga urang we ini sahabat ge. Da anggap enteng teh pira. Tah ieu teh nu biasa. Sina luar biasa. Batur-batur bisa gitu. Tapi urang mah bisa. Di rumah tangga ge kitu punya. Tah mumpung aya pun bojo da. Dikicik masakeun sing kuring payu. Musina bisa. Ini udah kemana we top badak top mau ku bojo teh. Silahkan badak silahkan harimau. Namanya aja nak bojo ge ngiring. Sekitar dia ajak. Padahal loba sobatna di dieu. Sanawiyah di dieu teh payun tuh. Mata lamun sarabe ngasep cing sikap iba di kumaha tah. Naon anu rek diedengkeun sikap ekspresi harita lamun bojo ibu harita masuk prolete. Bade ngeyel, bade nyinyir, bapak maneh terus nyeut tempol lah nyaho lah cenah. Eta amal sakitu-kituna dicokot ku curiga yang tidak berdasar, fitnah. Akhirnya amal sakitu-kituna teh koredas, da bea ku curiga. Tapi lamun ibu cerdas, pan bab cerdas teh. Bantu ku urang. Salaki keur ngagolok teh make tanco naon cokot tak urut goreng sama teh. Wih. Ini kira melecir bahwa metanco misalnya orang di duku wah kapuna di kancingna dipangmenerkeun kurang atuh rek jumaah disantarek beger cing dorah ka teh kabina-bina teh amal sakit kituna dipake teu bener pikiran teh ulah lebar nya tak sing cerdas lalaki oge sing cerdas lamun geus dicuriga bari henteu pek henteu pan rugi anu cerdas mah lamun pamajikan geus nuding kitu sungguh mengarah ke dosa nudingna bukti ieu kan tadi gitu iya pan salki mah kitu ning cenah sampun bojo ge lamun dilarang dicarek ngajakeun lamun dititah bungeun siga onta Arab wah marah ada tapi kenyang wah luncat dari barang mah nyari bu hese can beunana ge mungkin beunana ge Bika salakina teh diukeun harita mah geuning ku majikan teh bakatku. Sok diomongin wae cenah salaki teh. Deuk cenah Kang. Hoyong terang abdi salila rumah tangga jeung abdi naon kaumulan akang balaka ka abdi cenah ngarabi kubu. Boga kaumulan akang salila rumah tangga jeung abdi. Aya. Teji akang mah satia alim ngawayu tara salingkuh tara nyumputkeun duit dina krepus. Wah atuh-atuheun majikan teh. Alhamdulillah sih. Tanya kamu bulan akang teh. Eta dupi kelemahanana rumah sakang tukang wadul. Kami lain gawe eta mah ngomong naon gitu. Geuleuh. Siga nu heueuh. Matak ganjaran keur pamajikan anu satia anu terus ningkat amalna ku cara percaya ngadukung perjuangan nu jadi salaki teh naon sakalieun salakina medit geuning ku nabi direkomendasi ku ka deuk di hadis Abu Daud sahih. Jadi lamun boga salaki medit hese keket main keneh teu merhatikeun kana kahirupan rumah tangga kitu we edek jalingeur mentingkeun pribadi dahar di restoran pipinahan belum lamun teu nurut ka batur kitu teh dahar teh lagi edeknya segitu. Lamun teu naik mere risiko bari aya pan saur Nabi khudi ma yakfiki wa waladaki bomohan tasakuna sok rahrahan. Ieu takbir kedahna ieu takbir. Jadi lamun salaki meuni keket ben kene cerdah teh
Entos canak bomohan rah-rahan ku urang make bismillah. Bismillah. Gitu. Kade poho bismillah ibu. Bisi goreng terapna. Kita merekomendasi ti Nabi sok canak sakeperluan urang, mayak fikih wa waladaki sakaperluan anjeun jadi pamajikan jeung sakaperluan anak dina kehidupan rumah tangga, risiko keur sakola, keur kehidupan, risiko dapur kan pernah aya urang banyak. Supaya teu aya risiko dapur runtuhkeun. Wah, aya risiko dapur jong-jona cenah teu mikiran risiko dapur tutup dapur ge. Geuna atuh teu aya dapuran mah. Usahakeun lah aya nya. Tapi akalan ibu-ibu dah aya akal syariat. Mun ulah teh ngabohong ger hamil cenah begitu aya cenah boga salaki teh hamil teh ke cenah akalan lah. Di api kang itu tojer cenah budak ya di jero beuteung ngajarkeun teh cenah ayeuna mah nyiramna kudu ka toko emas. Pinter-pinter we. Kapaksa ada kinci dan ngabuku dah. Komo kali tahajul. Pinter-pinter mana itu cara sakapentingan hirup risiko urang. Ngan ulah nyanyokot nyaminta. Eta mah tuh kencit syariat ngaran. Kalau urang bahaya. Tamun rek minta mun teu mere bomohan teh cokot. Ini teh rekomendasi kamu bojo yen bojo teh memang kudu cerdas insyaallah kepada ibu insyaallah cerdas eta kan inget ngaji teh jadi kan untuk ngaji segala geus biru teh aduh jeung muihkeun ceuri teh ke mata oge eta we aya dengikeun nya jadi bojo mah kalau motivasi wah nikmat saking mengaji teh. Jadi peringatan kita pintar teh gitu. Salah kieu ge kena pintar, kade nyimpen duit ulah di mana. Sing rapi nyaho aya kencit syariat. Wah, hese teu beunang ka ATM aya dina saku pamajikanna ngani. Wah. Rata-rata mah gak serius pamajikan itu beda nyisi mah gitu. Aya wani jadi tepedain keren si gunungnya tapi teh itu wanian gitu pun bojo ngancan cuman teu wanian awas ku elen sarua jadi wanian siga naon tadina rumah tangga oge panginten sami aya ibu terakhir dina pola takwil Ibnu Abbas teh kieu siga dina rumah tangga sembari sering ada bikin ya dina Facebook dina media jadi waktu urang diatur ku syariat merasa tos layak urang teh jadi seorang istri jadi bojo sagelaya manima tidak salaki asan satia risiko cumpot tapi nalika diuji ku syariat anu sabenerna tang miti katempo urang teh bener kana syariatna pira oge cek Nabi libatkeun indung anjeun di rumah tangga mampu teu anu sok khutbah nikahkeun masing kuring dina khutbah nikah anu jarang dididikeun teh eta di antawisna lamun rumah tangga yang berkah teh hiji di antarana wani eta ngalibatkeun indung dina rumah tangga sananaon pan komo kami toha atuh cenah ngalibatkeun mitoha mah indung engke kumaha rumah tangga sananaon geus aya naon tah berarti aya naon teh hayang diuji ku syariat. Apa selanjutnya Aisyah teh nalika pupulihkan Nabi ya Rasulullah ayul mar'i a'damu haqqan li zaujati Rasul saha jalmina anu gaduh hak anu leuwih diheulakeun hakna keur hiji bojo saur Nabi zaujuha salakina jelas hadis oge jadi urang kahanti urang mun teu rek ka salaki rek ka saha kan sebagai salaki maksudna lamun inung bapak ngageruan bareng jeung salaki ke pemajikan mah salaki nu teh heula kudu disampurkeun sarua hakna mah ngan heula mana porsina mah sarua hiji dibagi 3 teh sanes 30 sekian
dina hitungan matematika agama mah hiji dibagi dua teh lain setengah. Tapi hiji ibu kagungan tuang putra pangageungna cikalnya beak karep ketoplokan segala dibikin kelas punya datang nu kadua oh ya bagi dua hitung-hitungan urang mah ieu setengahna anu setengahna nyaahna teh teu cara kamari bayang aya mah ka maneh teh ngan setengahna nya sanes aya di maneh matematika urang kitu. Tapi matematika agama hiji dibagi dua teh hiji hanger we nyaah ka ilung kadinya maksana ka mana jadi da teu kada kahartos urang. Lamun urang rumah tangga ilung dilibatkeun bakal datang berkah anu hebat sabab lain ka soro lain ka cokot jumlah nu 100% tadi teh tapi namahan hiji dibagi tilu proporsional ke pamajikan mana ke anak mana ke ilung mana masing-masing we. Jadi masing-masing anggar 100 nya ka ilung 100 ka anak 100 ka pamajikan 100 lain cara naon nu tadi atuh lain nguruskeun teh rumah tangga pamajikan anak lain jol-jolan ka ilung gitu kan tah diuji keur pamajikan mah khidmatna teh ka salaki tapi nalika Siti Aisyah naros gede susulan nu kadua sareng Siti Aisyah walis zauji dupi kanggo caroge saha jalmina anu kagungan hak anu kedah diheulakeun hakna pantasnya apa pamajikan panter ge pamajikan ka salaki salaki ka pamajikan tetiasa saur Nabi ummuhu keur salaki mah indungna aya kong endi disebutkeun je terakhir upami ibu ngahalang-halang caroge misal khidmat kan jadi salaki jol-jolan salaki teh salakina teh terus aya nanyakeun ka pamajikan teh ka anakna di selaweunkeun itu minum nini maneh kering cenah hei teang pamajikanna nu ngajawab ngartieun ka manehna eta ge nya cenah kene sia tuh dua poe tanyakeun deui geus cenah kasih manini teh cenah kaburu sabimut ti harita geus ayeuna mah hayo mikiran ilung atuh cenah lah lain geus boga rumah tangga beda deui pikiran cenah anak pamajikan gering saeutik wae mah atuh cenah da mawat ge telepon ge cenah dieu tapi kalau bah diuji tapi kan teh atuh ini teh si salakina teh sorangan dengan nalkeun pamajikan ini jol-jolan da balik iman anu aslina teh katempo tamaga mah pulicak lain emas datang tiburu anu ngabudang beki amak sakin ini serangan teh nepi ka akhirna wani nyarekan wani ngahalangan akhirna mah dihalangan teh ngagugu teu datang deui ka ini sakin teh ari teh boga rasa meunang beunang cenah da salakin hebat teh salakin bisa dihalangan gitu kan indungna beda itu hade cek salaki cek Allah cek jelema dengan gitunya wa asa antakrau syai'an wa khairul lakum bab eta teh hade cek pamajikan santang tuh hade cek salaki tapi sabalikna cek salaki anu hade mah pamajikan nu ngajurung-jurung ngawayuh gitu kan ari cek pamajikan salaki nu hade teh anu beunang dihalangan ngawayuh jeung teu daekeun itu yang mana bener lamun ukuran jelema dan mau nalika diuji tadi dina nyali rumah tangga kusang atuh sabenerna ditah melibatkeun indung di rumah tangga cing mampu teu tah nalika jol-jolan kitu teh nepi ka ngahalangan akhirna ngagugu teu datang ka indung teh tadi ibu boga rasa berhasil taat salaki teh ka pamajikan sae mah kitu lajengkeun pangibade kitu sing kita setuju tuh wah mah kitu sok ibu kitu ka jadi salaki tapi ingat 15 tahun bakal datang tong ngaharepkeun tah budak lalaki ibu mah kijeng nyongkrok dina lahunan montong dihalangan pamajikanana mantap punya mantap nya mau kijung ari kakolot sia ka ibu kudu khidmat ari ibu katuang ibu ka mertua hukum timbal balik adil atas kitu tampil nabongana ibu kitu peta di kitu petaan deku anak sorangan adil atuh naon atuh maksudna teu aya solusi naon gitu jadi urang dititah ngalibatkeun indung di rumah tangga teh titah cerdas tah eta retorika anu ditarjamahkeun geus diterangkeun cerdasna
Ibnu Abbas seperti kumaha apa anu populer mah Ibnu Abbas teh mampu ngadamikeun kaum Khawarij anu jumlah kirang langkung 20.000 anu harita keur mejina dendam ka Imam Ali sabab Imam Ali masihan tilu sikap statement anu cek maranehna Imam Ali berbahaya lain Imam Ali deui tahkim atas nama salianti ka Allah cek maranehna terus teu narima harta rampasan sareng teu nawan tawanan kuna ditawan oge Imam Ali kungsi ngalepaskeun keimamanana lantaran harita dialog diplomasi ngagugu kahayang musuh tadi balik eta teh anu kahartiku kaum Khawarij mah eta we Imam Ali geus lain imam deui maka geus aya bentik-bentik pamadegan halal darahna Ibnu Abbas kampil diutus gitu teh nyimpang heula nya sakadap kan jadi diutus keur ngungkulan masalah ditanya teh naon lah itu pamun anjeun mika dendam beak eta jadi tahkim lain kana hukum Allah aya nama geus kana hukum jalma tah saur Ibnu Abbas Al-Maidah ayat 85 buka cobi nalika umat Islam diparentah supaya ulah maihan sato dina nalika ihram nepi ka sing saha anu ngarempak eta larangan mangka kudu ngagantian diat sato anu dibunuh anu sarua hiji eta nu kadua kudu disidangkeun ngahadirkeun hakim dua anu adil pira oge maihan sato sabangsa kelenci Saud Ibnu Abbas cing mahal mana nilai harga kelenci jeung darah umat Islam itu berarti cerita ya kesantukan jadi logika anu diangkat ku Ibnu Abbas teh tajam erek nganalkeun eta cacak kelenci wae kudu disidangkeun siga kitu darahna kudu dijaga dina nalika ihram ieu umat Islam lamun teu aya lobi saperti kieu anu cek anjeun boga pamargan ieu teh tahkim salian ti kana tahkim hukum Allah sikap kumaha hancurna umat Islam berantakna umat Islam ta'arud nafsadatan dina kaidah usul mah dua hal madarat ngarene cokot leuwih ringan madaratna kedua Imam Ali dianggap geus lain imam dari pimpinan umat Islam tapi pimpinan kaum kafir sebab Imam Ali geus wani teu daek nyokot harta rampasan ghanimah sareng teu daek nawan jalma anu kudu ditawan kaum kafir geus jelas sareng bongkokan tawan bener tapi hanteu aya carita di belakang eta sareng ge apa henteu paham kaum Khawarij teu hafal tah Ibnu Abbas diwalar Saud Ibnu Abbas cing mahal mana harga Aisyah ummul mukminin anu kudu ditawan ku kaum kafir sarta kudu ninggalkeun baju-baju kebesaran perang Aisyah sarta dijadikeun harta rampasan perang ke kaum kafir takara kaharti teh jadi rek nuberkeun si Aisyah kana tawan-tawanan anu teu berharga kan si Aisyah kan ditawan nu terakhir mah eta Sayyidina Ali lobi tah usaha mau ketua PC urang sadayana jadi di waktu mah lobi teh tinggalkeun bukan atas nama ketua PC nu penting umat sejahtera temara dibawa bab eta mah nemengke dilebetkeun lamun tos jadi konsep anu hade nu bijak nembe kana kebijakan jamiah hasilna we urang mah ditukang kitu we ditinggalkeun kebesaran ketua PC ditinggalkan kebesaran Amirul Mukminin Sayyidina Ali harita Sayyidina Ali lobi sarta satuju kana pamentah kaum kafir tinggalkeun lain Amirul Mukminin deui Ali bin Abi Thalib tah sok kaum Khawarij anjeun geus kaluar tina kepemimpinan Islam geus lain pamimpin Islam deui tapi anjeun ina mah layak disebut kaum kafir sarta rek nyebut halal darahna mau ditulikeun mah oh eta Saud Ibnu Abbas teh Saud Ibnu Abbas dupi perjanjian Hudaybiyah anu kaum kafir Quraisy ngahalang umat Islam anu bade ibadah haji ka Ka'bah Baitullah dugika aya kesepakatan moal ngahalang-halang deui dengan syarat ditandatangani kedua pihak ku Rasul sareng pihak kaum Quraisy tah nu jadi masalah teh Rasul nyerat dirinya sim kuring kalayan asmana Muhammad Rasulullah SAW menyetujui sepakat karena kesepakatan perjanjian damai Hudaybiyah ieu dikirim teh ka kafir Quraisy ditolak sabab teu narima aya kecap
Muhammad Rasulullah eta unggul. Pan eta masalah teh. Anu dilakukan tadi eta. Maka ku Rasul diganti redaksi tina kalimat atas nama kalayan asmana atas nama teh. Muhammad Rasulullah diganti kalayan asmana Muhammad bin Abdullah. Perkara dari mana? Digelut tanda tangan. Tah itu sebat siasa politik. Kang Haji ini tanya, tidak saya. Kayak mereka nanya kayak gitu, mah hukumna niuhan dina caringin rungkat kata wani. Lah sampai pakai hero. Teh kaidah-kaidah dina siasa anu diterapkeun ku Ibnu Abbas. Kalau ke dina rumah tangga anu tadi teh